Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, atuh urang teraskeun hanca dongengna. Tarung Perebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-8. Kitunya para mitra ti bagian ka bagian, mugi-mugi para mitra ieu hiburan tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun ari kemang cengek naon cenah ngaranna Mang Jaya tuh ieu cengek namina mencenges. Aduh mencenges para mitra caket kana lada juga. Suha lata-lata aja gitu. Cek sakadang kuya teh sakadang monyet para mitra suha lata-lata. Suha lata-lata aja gitu. Cek sakadang monyet gitu para wargi. Mangga atuh salajengna para wargi dongeng nu judulna Tarung Perebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalain kabingahan etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga para mitra carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-8. Para wargi sadaya, dongeng parantos dugi kanalika Salim harita teh tarung sareng ading namung aya guruna nu katelah Mbah Murhapi. Ku ayana guruna janten tiasa dieureunkeun tarungna para wargi. Kumaha terasna idongeng mangga urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Sanggeus si Usni eueuh luk Mbah Murhapi tungkul siga aya nu keur dipikiran. Tapi teu sakumaha lila Mbah Murhapi cengkat deui. Malah make jeung sura-seuri sagala siga nu manggih pikalucueun. Ieu kieu we Salim, ading. Lamun hade dicaritakeun mah itu ge eueuh nu salah deui. Ngan aya kasalahannya eta duana ge teu baroga jajehan. Gampang kadorong ku amarah tak kitu. Sakieu ge beunang disebutkeun bagja keneh dewek bisa datang ka dieu. Jalan-jalanna mah disusulan ku si Omlen, bari dewek kabeneran aya di imah. Coba lamun dewek keur eueuh atawa si Omlen eueuh kahideungan nyusulan dewek, geus pasti salah saurang aya nu cilaka gede. Entengna cacad raga, beratna nemahan pati. Lamun tepi kacarilaka salah saurang saha anu ngarasa kaduhung, mangkaning ilaing dinten tege dulu resatung turunan sirah. Nu matak lamun aya naon-naon kudu asak jejehan, atawa kudu make perhitungan ulah jang diprak atawa jang diprung. Dina sagala rupa ge lamun teu make perhitungan, moal matak jadi untung, malah matak ngadatangkeun picilakaan tak kitu. Cek Mbah Murhapi, akhirna ngomongan ka Salim jeung ka ading. Nya bah rumasa kuring kurang jajehan tapi naon sababna cek pangakuan si ading jeung nu sejena yen nu dibawa ka dieu teh Nyi Darsi buktina si Usni jelema owah cek Salim keukeuh can ngarti ku perkara Nyi Darsi jadi si Usni. Nya bener bah kuring gepoekeun bah sabab yakin nu dibawa ku kuring ka dieu teh Nyi Darsi nari geus diyakinkeun ku Kang Salim jadi lain cek ading sarua pada teu ngarti. Perlu ku dewek dicaritakeun ka ilaing tanya Mbah Murhapi. Puguh we perlu mah bah meh kuring ngarti. Kuring teu angen-angen mikiran kajadian nu bieu temal Salim. Yeuh kieu Salim oge ading. Sakabeh nu araya di dieu ngarah pada ngalarti nurutkeun ceuk pelengan batin dewek. Nurutkeun ceuk implengan batin dewek. Memang bener nu dibawa ku si ading jeung baturna teh Nyi Darsi. Ngan sanggeus ku si ading diasupkeun ka jero kamar ganti jirim jadi si Usni. Ieu teh hiji pagawean jelema nu mikahayang ka Nyi Darsi, jelas nama Nyi Darsi disihir jadi jalma keneh di jalan keneh kitu. Sir kumari Abah? Cek Salim nanyakeun, bari ngareret sarindat luk tungkul deui. Heueuh, nu disebut disihir teh beunang kapentang ku hiji ilmu. Nyi Darsi ngaleos di setengahing jalan, si Usni nuturkeun ka si ading.
katingali kuno ngiringkeun masih ganya Nyi Darsi padahal Nyi Darsi mah geus eueuh aya nu ngemat ku ilmu sihir teh deuleu cek Bah Murdapi leng sararea ting harulang ameng aya kituna manusia nyan sakti bener eta mah moh euy sugan mah rajana tukang sulap we teh mah euy mun ayeuna aduh aya jelema kitu ku aing ngor jadi duit euy kuribang we di tengah alun-alun balayar kabeh ih aing mah dek semadinding deuh nya heueuh sumpahna ge saumur nyunyun hulu kakara aya jelema pinter kitu mah euy cek si Om Len rada ngaharewos ka omong wah si berwes mah kos nu lieur wae nyebutkeun nyunyun hulu segala bisa barakali siling ganti hulu maksudnya saumur nyunyun hulu teh kieu paribasa deuleu lah nari nu dibawa peuting urang peuting hulu saha teh hulu si cepot gitu ieu mane sok teu ngatikan paribasa wae nya tak jangar euy ngomong ieu teh mah teu boleh nyempad wae euy lamun momoal dicempad sing bener atuh ngomongna sia lamun teu becus ngomong jempe ulah hayang ateul biwir geus cicing we dengekeun di anguran mah omongan kolot lain ngaceblek wae barina ge teh mal omo jep si Om Len jempe rek ngabandungan caritaan Bah Murhapi tak gitu euy pangna aya si Usni dieu teh lain dibawa ku si Ading atawa si Ading dipukai lain cek Bah Murhapi nyarita ngajelaskeun ka hareupeun Salim jeung Ading kurang ajar temen anjal mah teh mun kitu mah eta kira-kirana urang mana nu mikahayang ka Nyi Darsi teh Bah cek Salim geus rek nafsu deui ongkohan geus jadi kabiasaan Salim sok babari ngageutah bawang getah sarupateun teh sanes bobodoan babari ngulit bawang teh teuing urang mana-mana mah teu bisa dijelaskeun ku Abah teh nganceuk pangrasa Abah nu boga ilmu sihirna lain nu hayangeun ka Nyi Darsi tapi guruna tak kitu waduh beureun luhung ilmuna ge Bah oh nya luhung pantes nu matak bisa kitu ge ai jelema bodoh mah pilaku bisa ngaganti Nyi Darsi jadi si Usni ai ku pangrasa jeung sakanyaho kuring mah kapan Abah ge teu kurang ku pangabisa teu sepi tina pangarti ilmu lahir ilmu batin ku kuring geus kanyahoan nu mata kuring ti leutik muhit pangarti ka Abah da ku aya na kitu naha Abah teu bisa lamun mang malaskeun ka jelema nu julid ka kuring pira ku Abah teu milu ngajarikeun nu jadi murid boga ceungceuman hate direbut ku batur cek Salim lamun hadepok mah minang saraya kanu jadi guru sangkan bisa numpes ka guruna mika anu mikahayang ka Nyi Darsi sangkan bisa numpes anu kami kahayang ka Nyi Darsi ai keur dewek mah euy can bisa mastikeun atawa bisa males ka nyeri ka ilaing sabab dewek can aduh hareupan jeung manusana kateuing lamun geus nyaho kieu mah tur katingali dina kajahatanana beureun dewek moal cicingeun satekah pola dewek ngebrehkeun pangarti nu dipuhi ti leutik hari ayeuna mah wayahna we euy lain dewek mung mang maleskeun ngan can nyaho manusana ongkoh dewek nyarita kitu teh lamun dipaparah mah kakara di paparah walau alam bener henteu lamun kitu teh mah sarua jeung babaledogan keuna bae meureun nya teu keuna bae meureun nya mos kitu tah ku ayeuna kitu nurutkeun ceuk hayang dewek mah ilaing teh ulah mikiran perkara awewe nu eueuh kasuka matak naon neangan we pi pamajikaneun mada teu kurang ku awewe sakitu walatakna awewe jumlahna leuwih loba tibatan lalaki deul krek milih 2-3 ge sanajan ku ilaing dipaksa ge nepi ka kajadian moal aya kasenangan atawa kasukaan nu puguh mamatak nambahan karudek kana hate sorangan tak kitu saleueung mun eta awewe nu dipikahayang ku ilaing baris pibenereun hartina baris manyang tur daek ngabulaan kumaha lamun teu geus pasti diri ilaing ngarurugi sorangan kitu cek Bah Murhapi satuluina ngawawadianan ka Salim oh jadi lamun sarupa kitu mah Abah teh ngahalangan kana permaksudan kuring cek Salim beungeut rada beureum semu keheul asa dihalang-halang kahayangna ku guruna ngahalangan teu nyitah moal dewek malim kitu soteng bising awewena moal bener babakuna mah nah keur kuring mah moal bisa dihalangan ku saha ge Bah sabab kahayang jeung kasuka teu bisa dihalangan kitu bae ku batur komo ieu diri kuring geus loba barang bere ka kolotna oh jadi lain dari tetep we miharep ka Nyi Darsi kitu tanya Bah Murhapi bari neuteup kana beungeut Salim sedeng Ading mah melenguk we teu pipilueun ngomong geus puguh nu sejena mah teu kecet-kecet moal bisa dihalang-halang deui keur kuring mah tema Salim bener-bener gurat batu oh eta kira-kirana lamun Nyi Darsi kapanggih ku ilaing baris daekeun kitu dikawin ku ilaing daekeun syukur teu daekeun dipaksa nah tema Salim tegas komo ku jalan kasar beuki nolak we ka ilaing sanajan dileuleyan ge
keur dewek mau boga keyakinan kana moal daekeun sabab keur manehna teu sukaeun kacamacama bapana disiksa ku anak buah ilaing jabati kitu indungna nepi ka pisan nepi ka paehna lamun ilaing teu nyieun kakasaran maka nu jadi kolotna pira aku nyidar sih teu daekeun ka ilaing kitu bohongan we ditanyaan naon teh ditanyakeun jelema nu ngadon-ngendong di anakna waleh teu daek ngabejakeun mana kitu ge kolotna teu bener atuh ari geus kitu anaman mah keur dewek mah euy nyarek moal nita moal kari gumantung kana pikiran ilaing sorangan ayo atuh barudak euy dewek rek balik euy bising kaburita di jalan bapakuna mah tembal Bahmur Hapi mungkas carita anana bari teu ngareret deui kanu araya jerut tulun tuluy ngaleos balik jambolana euy boga kolot teh mun ieu bantuna pisan euy tibatan milu mangikhtiarkeun malah ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan dewek nah dikira dewek rek beunang di halangan kitu bae dewek mah satungtung nyidar sih can beunang moal waleh panasaran cenah eta nu hayangeun ka manehna boga guru duhung elmuna keur dewek cadu mungku karam dempak ari kudu leutik buri ku ata-ata mah yeuy ki jagra sia nawi urang balik euy cek Salim itikadna gilik geus teu bisa mikirkeun kana caritaan tinu jadi guru jerut Salim jeung gandekna hatarurun tuluy tinggardi rek baralik sedang Salim teu ngomong deui manehna ngaleos katampian ari si Omlen jeung Omo Katut Sain beberes di kamar sababaraha ku samak nu diraraja adi eta wabinulik kayu poe ti sabada Salim tarung jeung ading-adina sakandung gawenangan hayang nafsu bae sakabeh murid-muridna kurang leuwih 15 urang dititah maluruh nyidar sih jeung anu nyebutkeun si Kalong teh dina hiji poe Salim keur ngajejentul sorangan di imahna bari hate dirobeda ku kapusing guru tak saurang lalaki panyawahna katelah Suranta datang bari haruha hareho matak pikareuwaseun kalawan teu kungsi diukeula ujug-ujug pok cacarita maniham hari weus-weus Agus hampura we mang teu ngaganggu sakedeung ka Agus teh nu maksana bade ngabejakeun perkara sawah anu karkara diramet sakaligus sekali teh kagaringan deui tapi sawah batur mah kabeh ge marang belangku cai anu Agus we garing teh genep kotak kanana samala 2 kotak sisi kebon bako mah meni ampir bareula aduh cek Suranta nyarita bari angbak dodongkoan atuh puguh we kapusing jeung kajengkel hate boro-boro bisa ngurangan atawa leler samalah asa beuki tambah ngajadikeun pinapsueun Suranta hari ilaing hidang teu ha cek Salim bari ngoreja turun tina kursi kalawan nulak cangkeng sagala nu matak mangka dieu ge hidang Agus ari ku kitu naon Agus make nyanyakeun hidang teh na ka mang cek Suranta malah malik nanya ka Salim ye Suranta lamun si lain ngakukeun jelema hidang jelema boga uteuk nah perkara sawah kagaringan muka bebeja ka dewek kapan sawah diurus ku ilaing nah dewek nu bogana sawah kudu ngandir cai unggal poe keur naon si lain make sanggup ngagarap sawah dewek ari teu becus nyayan mah jadi mang teh kedah ngandir cai gitu dewek mah teu nanyakeun kudu ngandir cai pokona sawah dewek aya hasilna deui karti tapi naon ini cia cek Salim morongos bari ngacungkeun curug maksud mang teh eta bade aya taroskeun heuh nanyakeun urusan naon nanyakeun hayang tampiling ku aing lain rek nanyakeun kumaha lamun cai aya nu ngocorkeun tina solokanana ka sawah batur kitu cek Suranta pupurungkutan dumeh Salim geus ngamangkeun dampaleungeun sakumaha nu kauninga para wargi Suranta harita meuni geus pupurungkutan dumeh Salim geus ngamangkeun dampaleungeun keur naon si laing menta badog panjang ka aing harita digunakeun pikeun ngadek mah madak naon sia badog sia sina ngalabak kana tarangna nu hawak kana cai mah teu kitu cai nu ngocor kana kotakan sawah batur kabeh pendet di mana aya nu buka mata cacar ku sia cekerna sekalian arti teu katingan kumaha lamun teu kauntuk kumaha gampang nyebutkeun teu kauntuk mah sia ayeuna heula ku ilaing di mana geus teu bisa budi kakara bebeja ka dewek ye saha jeung urang mana manusana nu ku dewek moal diambean deui ini tema Salim ditungtungan ku nyentak atuh Suranta meuni ngarempod gancang ini sanggeus datang ka sawah reg Suranta eureun tuluy rarat-reret ningalian sawah nu digarap ku manehna kagaringan kabeh ye saha manusana cenah kumaha wani nyaatan sawah garapan dewek ieu
menikah garingan kabeh piraku aja lemah hidang mah make hawak kacai nyaan poe ieu aing sia-sia bener ieu kamari aing parere omong jeung Ki Admaji tina pasal manehna nengor domba asup ka kebon anu peletakeun akan hayam anu si Salim halah atuh darah si Admaji diamuk nepi ka ditunungna tuluy nepi ka bali ka lemurna sabalana ku eta majarkeun dewek nu bebeja ka Jang Salim padahal dewek mau ukur ngabejakeun hayam Jang Salim pateuh ayeuna deur aing diwahah ku Jang Salim tina pasal sawah kagaringan bebeja salah teu bebeja komo beuki ngamuk majarkeun aing teu bisa ngomong majarkeun kawas nu pireu sakieu we jadi jelema nu eueuh kagableg teh sasenang-senangna ge jadi panyawa kesebutna aing tukang tani teu salah tina babasaan tukang tani timbul daki awak kelang kapoe ka ibunan jaba bau leutak ku garing dampaleungeun karadak sasangaleun cokor romeheun aya deui paribasa tukang macul garara muul barang hakane wungku pagawean padahal keur diri aing jauh kana paribasa kitu komo kieu aing geus nyedek ka aki-aki lamun baheula mah zaman aing kerja jangkar kene rumah sawe tukang rebong kana barang hakan satungtung kuat kene mah dua alas metung idah ari ayeuna mah geus kolot kieu bororo asa kali dahar tilu alas ge ngangeh lah mah hayang kene deui heueuh lain ku kitu eta amarah Jang Salim mulai duana we di lembur Cigaluh meureuk batur ge sabut teureus jago atawa teureus jawara teu kitu-kitu teuing sama Jang Salim sautak saeutik hayang tipopolotot kanu kieu kanu kitu oge salila aing jadi panyawah manehna geus 5 usum can pernah ningali Jang Salim amak bari panon pepelean lain panon teh sirikna buncelik kabeh teu beda ti wayang barakatak sena we heueuh jiga mata eta mata kutuk eta meureunas teung naik ka luhur dumeh nyi parawan ngaran Nyi Darsi can kapangi hayo jadi murang maring ka batur padahal jeung neangan anu eueuh mah neangan we awe moal bakene komo di dayeuh mah wah reang hayang ka parawan rek karana rek kanoni ge mah burung meunang ieu kumaha hayo dar mepeus keuyang kanu lain-lain ari rek dilawan ku aing kuriak aing sasorok kojor makaning pangarti jeung ilmu manehna teh lain bantrak-bantrakeun lain bantrak-bantrakeun memeh barang hakan atuh aya paribasa lain pagawean memeh sasarap tong boroning jelema nampa gitikan cacaku haokna ge aduh geus ting purungkut atuh ayeuna aing bet katalanyuran ngadon ngaco teu puguh na sawewe welek nanya nu nyaataanna sawah aing cenah lamun sieu kapangi nu nyaatanana wah paduli teuing pangawakanna jangkung gede dijajal ku aing gede luhur moal ditarajean ku aing pira ku aing geus guguru kana maen po nepi ka kudu leutik buri onaman mah tina perkara gelut keur budak aing mah can pernah pacundang atuh teh kumaha aing mah paling sabal ka manusia nu hawak ku cai teh mun hayang mitaskeun nyana we beheungna aing mah lah kitu ceuk gerentas hate Suranta make ngarasa gemes kanu sok hawak kana cai keur ka sawah sedeng manehna sorangan tukang hawak kana cai samalah teu kurang kotakan sawah batur anu kasaatan ku jalan kaku kocorana dipendet kabeh ayeuna sawah manehna kakarasaat setengah poe ge geus nafsu kira-kira setengah jam Suranta ngajejentuh deukeut saung bari gegerendengan jeroeun dadana ret Suranta ngareret ka beulah wetan breh katingali aya saurang budak bujang ti umureunana kurang leuwih 20 tahun pangawakan jangkung seseg demi katelahna Juin anakna Bah Omod teureus jago ti Ciarong ngan geus heubeul bubuara di lembur Serang harita Juin katingalina ku Suranta keur ngorah-ngoreh solokan ku awi haur sadeupa dina kituna ujug-ujug heab seuneu amarah Suranta nguntab lakadalah ieu kawasan hawak kana cai teh ieu si baduul sia rasakeun sia pangawas pangarti aing asa-asa ku aing dilelepkeun deuleu kana leutak sia ku aing cek gerentes hate Suranta kalawan teu lawan nu dipikir terus ngagidi rek nyampeurkeun ka budak bujang nu keur ngorehkeun runtah dina solokan sanggeus deukeut pok Suranta cacarita ujug-ujug ngahudangkeun pipanaseun hate batur oh iya jurigna nu hawak kana cai keur kotakan sawah teh aya kuraosnya menetan kokocoran cai keur sawah batur teu kudu ngaluarkeun kesang tina mata-mata teu uyana keur cecentrung teh bolon bau jauri ngao kene geus humawiwa wani nyieun kalakuan teu ecereug paduli teuing sawah batur gahgar kagaringan asa silaing we subur ku cai mun tegek sakalian tah ko gegembung silaing nak bangkawarah sia cek Suranta tipu pun cereng bari ngagilir-gilir perah bedog harita teh ai
Kasaha mang nyebat kalakuan teu ceureuh nyebutkeun anak nu bangkawarah teh? Ceuk Juin neuteub seukeut kana beungeut Suranta nu baketut kasih laing si anak jurig sia. Teh mah Suranta tegeug jeung Kurawa ka kuring. Salah naon ari kuring? Wah, mentong lumaku jujur sia pura-pura make nyebutkeun salah naon sagala. Moal pati-pati dewek buka mata lamun si lain teu gableg kalakuan anu ngarugikeun ka diri batur. Nya ngarugikeun teh. Ngarugikeun tina perkara naon? Pok caritakeun nu jelas jeung ulah wakati pupun cereng kitu ngarapugu ka hartina ku deui kuring. Piraku mang teu boga asak jejeuhan, teu ngarti kana kecap lair aisan, lanung kandungan kapan mang teh katinggalina mah ku kuring da geus kolot. Ceuk Juin rada ngawawadianan ka Suranta. Para wargi anu mulia, pemi urang ngabandungan ieu dongeng. Memang harita teh antawis Mang Suranta jeung Juin. Keur pacenta-centa, namung sigana bae Juin langkung asak jejeuhan. Memang luang datangna ti papada urang kitu. Ai soal luang teh pangalaman teh teu diukur ngan saukur ku kolot wungkul. Mode Juin budak ngora tapi estuning. Sok sanaos budak ngora. Memang luang nama kanel kitu. Pangala nama kanel. Jadi memang teu kolot teu budak para wargi. Ai bener mah tetep we kudu diturut. Ulah naon kolot ieu mah Suranta mah. Kolot ngan saukur kolotok anu nangkol dina beheung munding keur naon para wargi taya artina. Model Suranta kitu. Digugulukeun deui ka teu beresan we teu. Dasar anak buahna Salim atuh. Mang teu tebih emang guruna kitu, anak buahna ge tangtu kana kitu. Janten aya paripaosna, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kitu. Mangga para wargi sadaya. Janten guru teh faktor nu pangutama. Ieu ai guru teh sanes bae murid anu ngajar di sakola tapi kolot-kolot oge minangka guru kanu jadi anakna. Ieu para mitra amahanana lega jembar pihartoseunana disebat guru di dieu. Sanes bae hiji jalmi anu ngajar di kelas kitu. Guru teh namun model kolot ka anakna atuh. Lanceuk ka adina sawangsuna. Model Juin ka Suranta teu sok sanajan Juin budak ngora tapi luangna langkung kanel ngaguruan ka Suranta. Yen jalma teh kudu leuleus jejer liat tali kudu kandung anu nglandung kandungan lair aisan. Ulah getah sarupakeun kudu dipikir dibulak-balik kudu dibeuweung diutahkeun kitu maksudna Juin teh para wargi. Mangga bahan lenyepaneun janten sebat guru teh sanes bae anu ngajar di sakola ngajar di kelas tapi urang ge minangka kolot-kolot ngarupakeun guru kanu jadi anak. Tadi Mang Jaya wangsul deui kana carios. Kana ngadongengkeun perkara paribasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Janten atuh urang teh kudu mere contoh nu alus ka anak urang, ka sahanakeun urang jeung sajabana jeung sajabana. Ulah nepi ka tibali. Ulah nepi ka budak yang ngabawatahan kanu jadi kolot. Kitu. Aduh, teu beres mencecer kitu. Atuh, ieu mah luar biasa. Mun aya kajadian kitu luar biasa. Nah, bet kieu cenah. Mana kitu mun kolotna ge ngan saukur kolotok nu nangkea dina beheung munding. Taya hartina para wargi. Kok kolotokan teu puguh, kok kolotokan teu puguh. Mangga urang teraskeun. Harita Suranta ngamuk. Naon sia mabatahan ka dewek si lain ha? Ngarekeun bolon rodek hulu ka dewek si kunyang? Saha ngaran sia deuleu? Cek Suranta beuki amek. Ai ngaran kuring mah Juin. Anak saha sia? Anak bapa jeung emak. Heueuh, ari anak indung jeung bapa sia mah. Ngaranna saha deuleu? Mang teh ngan sakadarek nanyakeun ngaran bapa kuring atawa kumaha? Hayang nyaho ngaran bapa sia saha? Lamun dibejakeun rek naon ka bapa kuring? Rek nitah ngawarah ka si lain deuleu. Nah, make nitah ngawarah kuring sagala kanu jadi bapa. Naon kasalahan kuring cik pok jelaskeun nu bener. Ya. Moal pati-pati dewek ngomong kitu lamun si lain teu gableg kasalahan. Teu nyieun pirugieun ka diri batur. Tu deuleu ku si lain. Sawah dunungan dewek genep kotakanana kasaatan. Nyaeta si lain we sok menetan kokocoran cai nu keur ka sawah teh. Ya Juin, dewek paling gemes ka manusia nu sok hawek kana cai. Teu ngeunahna ge tembus kana ati sanubari deuleu. Pura-pura ngorehkeun runtah di solokan padahal menetan kokocoran cai keur ka sawah batur si bangkawara sia.
cek Suranta ditungtungan nyebutkeun sia sagala. Oh, jadi mang teh ngarasa karugian ku perkara kokocoran cai kana sawah mang aya nu manut. Heuh. Paling ijin aing mah deuleu. Tema Suranta beuki kasar. Mang nyebutkeun karugian jeung paling ijin kanu sok menetan kokocoran kana sawah mang. Batur ge sarua mang teu resepeun teu sukaeun kokocoran cai kana sawah dipendet. Kalawan caina dipontengkeun kabeh ka sawah mang. Nah mang teu rumasa basa mangkukna nyimpangkeun cai kana kotakan sawah mang, bari galengan batur disegetan. Ye mang, samemeh rek kitu teh pikir heula, pikir bulak-balik dibeuweung diutahkeun. Larapkeun heula kana diri sorangan. Ye, lamun urang ngarasa nyeri di tampiling batur atawa nyeri di cibit batur, ulah sok nyiwit atawa nampiling batur. Bising teu nyaho ieu mah amal perbuatan mang sorangan, tukang hawak kana cai jeung tukang nyegetan galengan batur. Cek Juin. Jadi malik-malikeun ka Suranta, puguh Suranta tambah nafsu. Bangkawa rahasia nyangka teu bener ka aing? Lain nyangka teu bener. Tapi da kanyataanana kalawan geus loba nu nyaho. Yen mang tukang hawak kana cai, teh majuin barinagen. Amuing kunyuk rawun sia. Kumayuana keur bolon bau keneh jari ngawo pepeuleuk ka kolot sia. Rek kumawani sia ka aing ha? Lain kumawani tapi kuring mah perlu ngabela diri demi bebeneran. Wah, untung diajar campelak si lain. Sebab si lain dihenteu ge sia boga lawan ke kamari sore. Jalma bau keneh jari ngawo deuleu. Ya Juin, eueuh duana nu ngaran si Suranta di wada. Tong boroning pantar si lain pepeju sakepeul jeung bajuna. Sanajan bapa sia, aki sia, uyut sia, kabeh dising hareupan ku dewek. Sok bejakeun ka bapa sia, urang jojo patutunggalan jeung dewek. Cek Suranta. Kukubu make jeung nangtang sagala kabapana Juin. Serengeh Juin seuri kalawan cumarita. Para mitra sadaya, harita Juin tuluy nyarita deui. Gampang ngajakan jojo patutunggalan jeung bapa kuring mah. Atawa jeung aki kuring, ayeuna mah jeung kuring we heula lamun sakira-kira mang teu era onaman mah. Ngayonan bolon kamari sore bari teu era dina ragragna ku kuring. Nyan sia wani ka aing kunyang. Ai kuring mah maulah ka nyebutkeun wani henteu nangan hayang nyaho we maksud jeung tujuan emang. Ari nya mah mang ngakukeun geus moyan tina bab pangabisa jeung kapinteran. Tema Juin siga nu tenang. Puguh amarah Suranta kontan muntab-muntab kalawan teu tatapasi deui. Ngaheumbatkeun dampaleungeun meuni meber kalawan teu mis deui. Seak cepet dampaleungeun katuh Suranta. Ngagitik beungeut Juin. Hah? Aduh, aing mah. Karasa sia, kana tulang beung sia anak pangkara, karasa ngan lamun dina cai kopi mah teh mah cawerang mang. Amis henteu, pahit henteu, teh majuin siga nu ngahaja Suranta beuki nafsu. Kurang ajar sia, ngahina ka aing, majarkeun teungeulan aing cawerang. Rasakeun dampal kenca dewek ieu, semu gunting jadeu. Cepet Suranta ngagitik deui beungeut ku dampal kenca. Majarkeun aji semu gunting. Bisa sakali ngagitik terus nonggeng buktina Juin teu regrog-regrog. Manasina Gatot Kaca atuh para mitra boga aji semu gunting dina ieu dampal kencana. Sakali nampiling langsung ngelepek ku dalang digolerkeun. Manasina Gatot Kaca atuh. Nah sakali nampiling musuh langsung atuh musuhna ngagoler ku dalang digolerkeun. Ai Suranta masa jauh kana aji semu gunting. Aduh, sedengkeun ai Gatot Kaca mah tuh aji Braja Musti dina teh para mitra. Dina leungeun kencana teh lawara semu gunting aji Braja Musti teh. Da sakali nampiling utah uger atuh. Mangga urang teraskeun. Para mitra anu mulia. Komo ku dampaleungeun kenca mah salusna ge. Dampaleungeun kenca atuh paragi ngosokan bujur. Aya keneh leuwih patri teh kitu Mang Suranta. Kielo sia. Bising kurang patri ieu deuleu. Cek Suranta beuki nafsu harita ngirimkeun gempuran peureub ka tuhu. Nyaleber lempengan beungeut. Hait, usik. Juin teh sangkarikat ngadoyongkeun awak. Keblos, peureub Suranta ngakeblos. Keur kitu Juin males rek ngagempur careham Suranta. Ngan orok haya Suranta teh eleh rikat. Manehna ngarengkog blos gempuran ti Juin ngakeblos. Sedang leungeun kenca Suranta ngabanting kana puluh. Cebron solonto Juin ku waktu ieu nyolonton.
rubuh nangkuban dina kotakan sawah nu anyar di pibuatan. Cileng Suranta luncat ngeberik Juin nu maksudna rek ngajejak sira. Barang geus deukeut kulitik Juin ngagulitikeun maneh ka gigir. Deg. Dampa suku Suranta ukur hasilna nyerag tanu. Korejat Juin ngorejat bareng jeung kitu, suku Suranta disepak kabeneran kuda-kudana teu pati panceg. Atuh puguh we Suranta siga nu akrobat. Awak ngajuralit ka tukang terus tibebeut nang karak bengkang, bobokongna nyinekel kana galengan. Sakedapan Suranta ngaheungeu malah terada sungar sengir taksiran bobokongna karasa nyeri, sabab tibebeut nu sakitu tarikna teu beda nu dibantingkeun. Tapi teu sakumaha lila Suranta ngorejat deui, lampahna jadi garang, sret, ngalukas bedog. Juin rada mundur bari nyokot awi haur sadeupa urut ngorehkeun runtah tina solokan. Mung hanya kal waktosna kabujeng sehem.